Assalamualaikum. Bentuknya kemana bang? Alhamdulillah. Dupa ya teh kalebat lemur naon pak? Ya kaso. Oh ya teh desa pada huripnya. Mohon. Rawas ya pemandangannya sebar bumi itu nih seueur. Mohon. 12 bumi. Mohon. Asli orang dia bapak mah? Mohon. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, selamat bertemu lagi di channel Astiga ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa melanjutkan perjalanan untuk menyusuri perkampungan atau pedesaan yang ada di kawasan Jawa Barat ya. Dan kali ini saya ditemani oleh salah satu penduduk atau warga kampung sini ya, yang siap untuk menemani saya jalan-jalan. Dan bagi sahabat yang penasaran dengan perjalanan saya untuk menyusuri perkampungan, jangan lupa ikutin terus sampai selesai ya. Oke. Kumaha Pak? Siap bade ya ngarencangan abdi? Siap. Mohon atuh dilajeng ah. Ya. Panas. Cahaya panas. Punten ibu ngeri ngalangkung ada ya? Damel naon gini? Ya, menuju masuk. Mohon. Dupi mayoritasnya naon di teh masyarakat nanti pada melanat sehari-hari nanti. Biasa we. Tani pintunya? Tani. Mohon. Dupi itu ada mal naon tuh Pak? Saung. Oh, Saung serang. saung nggak diserang? Mohon. Seueur nih kapal itu tanya ya kena bumi itu. Seueur. Mohon. Takahanap teh. Mohon. Ngan jalana awan kenanya ka dieu mah teh acan di keluar ya kumaha? Siasan. Tapi motor madug gitu esok aya ka dieu. Di kalbak di murah jadi di kalbak. Oh, dugi kalbak. Mohon. Kan anggeus di saung abdi plestereun. Oh. Bapak mah paling mana bumi teh? Paling kulon. Oh, itu. Mohon. Nya seueurnya. Pemandangan rawas pisan ya kadim ampun. Ya bumi ya. Sababariji. Mohon. Ya teh sami kalebat kampung Kaso kapal teh. Kaso ini. Mohon. Jadi kadege aya 3 buminya teh kanap. Nah, sabari 2, 3, 4, 5 genep tadi deh kayak. Genep bumi kada teh? Genep. Tadi nagok 2. Dudukui gara tuh itu di sawah. Naon? Dudukui teh kan tuh di sawah. Oh, mohon.
Saminya nuju ya geng pare ka dia. Mohon. Ngaken nih kan. Mohon. Karena laras di demanya, saya naoga ya. Kita saya ti gunung atau nampi kumaha? Disuruh. Di Curug gitu ya, di Wahangan. Tuh, api bad ala. Tamal naon ngarit teh. Mohon. Saya tapakna nih tuh ini geunggeurekeun kedakeun deui. Mohon. Abdi mah nya tara digemuk. Ya muka deun ieu. Dia teh. Nah, tapi sarua aja jeung mau digemuk. Assalamualaikum. Salam. Punten atuh. Nah, nya saung ge canang geus sana. Ah, raos kirang kumaha sakieu mah. Di situ. Di bumi teh sabaraha urang dari teh? Wah, Ngan nyari rawe abdi. nyalira. Oh. Mohon. Da ieu pengintennya teu gaduh ieu. Mohon. Wojo? Mohon. Mohon. Urang kali tara lebih penginten. Wah, tebih nu di Jakarta, Mohon. Oh. nu di Mariuk. Nyalira we siang wengi di dia di bumi. Mohon. Mohon. Siang mending sok nyedor we ka itu kana. Mohon. Kalakuan. Da ieu nya kaluman. Mohon. Mohon. Tapi rawaseun ieu di dieu mohon. Aduh, sejuk. Nyaman gitu tinggal di lemur mah. Mohon. Punten atuh ku abi ya kaganggu. Oh iya. Sok kopi naon? Ah, teuing lah, yos. Ah, punten pisannya. Wah, abdi teh ngarepotkeun ya. Da sanes teu sononya sanes teu betah kitu abdi teh bade penginten da waktu parantos siang bade ngabujeng ieu we uih di kata mah. Mohon enggak. Atur nuhun kana sagala rupina atuh parantos yang ngarencangan abdi. Mohon. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon. Mangga atuh di kantun. Enggak. Menit saya tanya. Bios.